Alah, sampurasun baraya anu di kota, dulur anu di lemur, mugi aya dina panangtayungan Gusti anu Maha Suci. Wah, sareha sadayana, alhamdulillah. Mugi aya dina ginanjar kawilujengan, sehat jasmani sehat rohanina, kalayan dimudahkeun tina sagarupi urusanana. Atuh wargi-wargi sadaya dina danget ieu simkuring Kang Asep teh nya made midangkeun biasa we ieu bodoran Sunda. Si Abah, aya si Abah Suridi, aya Mang Sardun, aya yang keman sareng anu sanes-sanesna. Sumangga wilujeng yak seni kasadayana. Aduh, ampun Gusti Nu Maha Agung. Sanggeus dipikir-pikir ku abahnya. Asa kumaha rupa-rupa kadaharan teh nya. Aya nu ngaranna naon kitu? Basreng. Cina naon eta basreng teh apal teu? Kapanjanganna tina basreng. Aya deui cilok. Aya deui batagor. Aya deui naon cimol, aya deui pokona mah geus aya cirung sagala rupa. Eta teh kumaha si jujutanana teh nya aya kubarisaan kitu pokona mah ari kangaran-ngaran heueuh orang Indonesia terutama orang Sunda resepna teh disingkat-singkat wae nya kitu nya pamiarsanya. Leres kitu pokona mah. Lain Abah. Ieu si Sardun sok ngareurewas wae. Geus di mana lain teh Dun? Biasa Bah. Eta tos dirinya tah. Meser ieu naon teh gegetuk Bah. Aduh, aya ku ngeunahnya teh mah tuh ka resep Abah gegetuk mah tuh. Puguh we Bah teh gegetuk teh ieu. Pokona mah pedo we mantap Bah lah. Pokona ngaran gegetuk aya di ongol-ongol pokona mantep we pokona mah. Tah ieu Bah ieu tuh. Aduh, seueur pisan ieu. Tah ieu gegetuknya ieu tina sampeuy teh ieu Bah. Aya deui ieu ongol-ongol ieu ada. Aduh, mantep pokona ieu. Tiis kana beuteung teh lah. Penting kana celing mah gitu. Bisa we si Sardun. Aku ieu mah puguh we, aku pedo kabeh ka resep dewek ieu mah Dun. Mangga we Bah, eta isin mah. Lain teu isin atuh memang ieu mah ka resep kadaharan kolot ieu mah Dun. Lain aya cilung teh anu hartina naon da teh Dun euy. Asa dewek mah asa kumaha nya orang Sunda mah resep disingkat-singkat teh geuningan kitu Dun. Yeuh Bah. Cilung teh aci dialung. Aya cilok cik. Cilok teh aci dicolok gitu. Cilok aci dicolok kan gitu parupa teh Bah. Aya deui naon teh basreng. Baso digoreng, cimol, aci digemol, pokona mah geus orang Sunda mah. Batagor cik, naon batagor? Abah terang teh batagor. Amun teu salah mah teh baso tahu goreng, amun teu salah mah teh nya dunya. Bener teh Bah. Baso tahu goreng disingkatna batagor eta teh Bah. Aduh, pinter geus si Abahnya. Sok atuh Bah teh geura ieu lah teh. Kondisikeun heula atuh teh. Naon ngaranna teh nya? Ieu ongol-ongol maksudna mah. Aduh, mantep kieu digeber-geber teh. Aduh, ieu campur yang parut kelapa eta ya. Pokona mantep we pamirsa lah. Urang ieu heula we Bah, urang nyaneut heula Bah. Siap pokona mah lah. Urang kondisikeun heula nya. Pokona